Aduh. Hari epu deh. Terus di sunatan teh nagih epu segala deh. Ya pokok pelatih sarada weh. Sawah kur hiji-hiji na deh. Gawir deh. Mun dijual payung mah ya. Sakotak eta payung mah. Tidak gawir deh. Payung mah mun dijual. Yang hemat epu segala dia teh aduh. Ya wae adi jeung hemat epu ya. Ya baing teu gawe dia aduh. Ya baing teu gawe dia aduh. Di ka dieu motor can aya deui, beli can aya deui. Baing ka dieu aduh, dah eta di Baraha itu coba dibersihan lah anjing meuli deui loba. Jang gede jang. Oi, naon? Hajero. Di mana atuh? Jangan di dapur ka di dieu. Nah, motor teh ieu geus garing kieu. Korek pamulikeun cenah. Erek ke? Garing kieu. Engke, rek ikhtiar lah. Kamu ngan ku ayeuna aing lieur. Kok mah bohong. Iraha Engke, rek yang heula ngajual sawah. buru atuh. Erek, teh? Ayeuna Gan payu. Erek make tiung mah aing daerah di samping wae atuh aing mah. Ngajual sawah. Lali aing poeuna aing Ngajual sawah, ke? Mung Ayeuna sugan deh. lieur. Saya ada konek sugadeng. Sakadeng buru. Kayak tadi gedeng. Amu hayang di luar. Aing mah tinggalkeun deui. Sia Tadi ieu tuturkeun amang. Geus deula aing mah ngang dihareup deui. Goan eta teh. Aing aing Kang. naon? Ka dieu we. Udah gua di dinya. Sok buru ka dieu. Mang mah perlu. Jukra geus kada. Aya naon eta? Mangala di dieu mah. Aya naon itu? Aya perlu butuh sawah teh. Anu diurug di ditu di Curugan. Diuruk mana itu? Di Curugan di Lebak. Nama kejeng dijual itu. Eta adi itu aduh memaksa ke kudu kekeh yang epu segala. Lega teh sawahna. Lumayan lega lah gitu. Lega. Lega lumayan udah lega. Yang saha motor teh? Eta jeung adi eta teh yang kudu kekeh kan bukan duit nah kejual sawah gitu. Bisa rek beli sawah putus teh gitu. Oh, yang sabaraha sawah teh? Pokoknya mah saya epueun. Eta sabaraha epu hargana mun dieu. Wah, tuh pas saya puan mah moal ka ieu moal sawah mah. Kurang keneh. Sakotak da aya. Sakotakna itu di jero atau di mana? Di luar. Lega lah lumayan. Di Gawir ada lega. Sia teh mah ngajual gawir kehet lega jual sawah. Heueuh lain sawah. Gawir sawah ieu. Gawir heueuh. Tebaleg mang menya gawir panyu. Payu atuh masuk gitu ke lumayan. Panyu teh ngajual sawah ngomongna sawah. Eta keur epu budak. Atuh gawir mah sabaraha meureunna. Jauh keneh. Jauh keneh ka epu. Eta aduh bingung tuh. Gitu budak. Woi. Hei. Hei. Au, jauh belok deh. Pelero segala. Adeo, weh. Nah, ganokan kenaikeun teh. Nah, kawan mereka dia. Lu atuh di Dah, nunggu rek naon? Milu aing mah pan garing ya. atuh hayang motor epu we teh. Ieu ada.
keur ieu keur adik. Yang epu teh ngadato ae. Toak. Mun kumaha? Yang warna berem kopona mah. Yang berem kopona mah aing. Hayang berem. Berem. Oh, pas nu urang meureun. Mana amang gaduh gitu. Nu beureum teh nya. Asa can pernah ningali abi mah tak jeung tara ulin. Moal nyaho atuh da urang mah nu beureum ge di leuweung. Itu anu di leuweung warna berem. Banteng. Lah goblok. Banteng ya mah. Mah atuh tulus moal ieu teh. Oh, erek teh sugan pa ieu. Idol heula gawir. Buru atuh yang ayeuna. Oke, aya. Aya. Jang. Aya motor mah. Aya. Naon? Motor epu. Warna berem. Heeh, nu barem. Ratu cicing Oke, oke mage bika ditukeun motor mah, dianterkeun. Aya. Naon ada pengabadaan gitu kunaon? Nyeri. Nyeri. Lu bating diuk ieu mah nyeri. Bantuan ya. Di mana? Seuing ya, kumaha? Pencet. Di mana semua? Nah, aneh budak tinjing baru gitu Oh, si gana mah kesentet. Sentet naon muning. Ayo naon kena buat telepon telepon buka motor. Direk balik we jam. Amang rek telepon heula amang mah. Memang ada Sok jam. Amang telepon lah amang nya. Ya. Motorna. Halo. Iya orang. Saya ke motor. Saya kene motor tuh. Umpang aya nu butuheun. Eta di mana tuh? Oh. Bisa dibawa ka dieu teh. Ke sore. Oh. Ranguan di imahnya. Yuk. Gak bening aja. Mau mana terkena motor.